Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun nami abdi Mutiara Azizah, abdi kawi ti SMA Negeri Hiji Subang. Ngadegna abdi dina ieu waktos bade nyanggakeun pidato anu temana sasalat COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Puji sinareng syukur urang sami-sami sanggakeun ka Gusti Allah anu Maha Ghafur. Ku alatan kersaminantena urang sadaya tiasa silaturahmi dina waktos ayeuna. Sok sanaos teu paamprok jongkrok mung saukur dina jagat maya. Teu hilap sholawat sinareng salam mugia dikocorkeun ka junjunan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katut para kaluargina tur para sahabatna dugi ka akhir zaman. Pamirsa sadaya anu dipihormat, dina mangsa ayeuna kaayaan dina sajagat dunia khususna dina lemah cai urang keur menang cocoba tinu Maha Kuasa nyaeta wabah virus corona. Ieu virus katelahna COVID-19 tetelah mata kunjleng saalam dunia. Kemprah sabuana pancerah tengah, teu di negara maju, teu di negara miskin, kabehanana kabagean ieu sasala teh. Ieu virus kacida babari pisan nepana. Ku kituna sing saha anu kena ieu virus kudu langsung diisolasi. Tur teu meunang aya nu ngalongok atawa anu nguruskeun dijabak ku petugas medis. Pamirsa sadaya anu dipihormat, naon pangna dugi ka kitu teh? Tangtos oge aya panyababna. Yen panyakit ieu teh asalna ti kota Wuhan nu aya di negeri Tiongkok. Ieu virus disebabkeun pedah sambarang kana kadaharan anu pikeun teu lumrah di dahar ku urang. Nya ku urang kitu mah di daharan jiga beuleum ucing, beuleum beurit, beuleum anjing, jeung aya oge anu ngadahar anak beurit hirup-hirup. Tah ieu nu matak bibit panyakit teh. Pamirsa sadaya anu dipihormat, naon atuh nu urang kudu lakukeun sangkan bisa nyingklat ieu sasala teh? Nu utamana aya di negeri urang sorangan. Di antarana urang nu teu kaserang ieu virus teh nyaeta anu kahiji kudu rajin ngumbah leungeun make sabun. Anu kadua ulah wakan nyabak bahang, hirung, sarta panon sarta acan leungeun urang steril. Anu katilu kudu make masker nalika kaluar ti imah. Anu kaopat ulah waka campur gaul jeung batur. Anu kalima kudu jaga kasehatan awak urang. Anu kagenep kudu rajin moyan awak unggal isuk ti jam 7.30 nepi ka jam 11. Nu katujuh ulah waka kurang dahar jeung minum anu ngandung vitamin C, D, E, jeung sajabana. Anu kadalapan kudu rajin doa ka Gusti Allah sangkan ieu sasalat geura diangkat ku Allah Subhanahu wa taala ti dunia. Pamirsa sadaya anu dipihormat, mung sakitu nu tiasa dipihatur, mudah-mudahan sasieun saweueureuan aya manfaatna. Muga sapanon carang sapakar, mugi agung cukup umur. Ngeuna jembar hampura, mugi kersa dihapunten bilih aya kecap kirang merenah. Pondok nyogok, panjang nyugak, hapunten anu kasuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.